Aduh, iya teh hayang ulin ke sawah biasana uyah kita di sawah sok loba jalma barudak ugane lah aya barudak gitu. Ini ayah si Ruby ngopi si Ruby becan jangan ya tuh ayah rokok jeung kopi minyak meureun. Bener yes. Si Ruby kita ingin ieu mah Bi naon manaan dia tuh aing keur ngopi anjing kopi mah aya aing dah susu aya rokok aya aing batur euy kesel tuh keur ngalongok ke sawah jeung kebon ya saeutik lumayan iya. Oh atuh duh aing kebenaran pisan ieu teu boga kopi aing jeung rokok aduh siap atuh lah. Di mana maneh? Urang di beladinya kopi aya teh rokok aya bisa rek. Aduh aing disuguh makin pisan ieu di dieu Duh urang teh tadi tuh di ditu ka itu ka dieu mun pisan ujal mah urang teh tadi entak urang ka sawah we da biasana pan di sawah sok araya geuning jalma tah untungna teh aya ente aing di dieu. Aing puguh di dieu ya keur ngalongok ke sawah jeung kebon urang tuh mun sampul. Iya teh orang tadi keur ulang-ulang can teh yang sampo belum sampo teh batur aing teh mana yang bung sampo hayang atuh bi urang sampo kebenaran pisan aduh ieu aya kopi aya susu ngeunah meureun hayu atuh ngalajung saha puguh nah puguh aya kopi aya susu kieu aya sampeuna tuh sampo bisa yang mah ngalah we sok ngalah ke suang beuleum jeung urang di dieu nya tuh wong alalah ku urang ngeunah meureun aduh aing kebenaran lapar bi ngeunah meureun jeung susu aduh nikmat teman-teman geus ente mah cicing di dieu nya pin kurang ala. Ieu meureun teh sampuna bi bener ieu nu ente loba nya tanggal sembuing atuh dah heueuh aing budak ngorage loba aing mah bandana tuh sok we ala bisa yang mah atuh kurang di alanya. Mananya coba kebon sampo aing mah bisa curigan batur tah tapi baik lah anjing kana anjing libur anjing libur aing ngumpet King saha eta euy nu ngadatangkan sabeu aing? Wawanianan. Woi, Ted. Saha sia eta wawanianan ngadatangkan sabeu aing ay? Cek saha? anjing kana goblok anjing si Ruby eueuh oh nyet